Sampurasun, kumaha barudak sadaya daramang nu aya di bumi. Hayu urang tepang deui sareng Teh Yani dina Caki carita kitab suci. Dina danget ieu urang bade ngadongeng perkawis aya 3 wawargian. Namina teh Marta, Maria, sareng Lazarus. Aranjeunna teh sadayana mikanyaah pisan ka Gusti Yesus. Tah kumaha caritana? Hayu urang sadaya bandungan. Dina hiji poe Marta jeung Maria teh ngawartosan ka Yesus yen Lazarus wargina teh nuju udur parna. Maranehna teh nyarahueun, Yesus nyaaheun ka maranehna nu tiluan teh. Kulantaran kitu yakin Yesus bakal enggal sumping. Tapi geus 2 poe anjeunna can sumping keneh wae. Sabenerna mah Yesus uningaeun Lazarus teh geus maot. Tapi anjeunna teu enggal-enggal sumping. Anjeunna hoyong nembongkeun kumaha ahengna kawasa Gusti. Waktu harita nepi kanu dijugjug. Layon Lazarus geus 4 poe aya di kuburan. Marta gancang muru ka Yesus. Upami guru aya mah ceuk Marta, dulur abdi teh pasti moal dugi ka lapurna. Keun wae waler Yesus, engke oge bakal hirup deui. Kan tenan wae ari kitu mah, sadayana oge bakal hirup deui. Marta nempas Yesus. Kami anu bisa ngahirupkeun deui mah, saur Yesus ka Marta. Sing saha anu percaya ka kami, sanajan paeh tapi bakal hirup. Geus kitu Marta ngabejaan Maria. Yesus geus sumping. Gancang bari ceurik Maria nepangan Yesus. Upami guru aya di dieu mah, pasti dulur abdi moal maot, ceuk Maria sarua jeung Marta. Awahing ku sedih, Yesus ngembeng cisoca. Kasaksian kuno area di dinya. Kumaha deudeuhna Yesus ka Lazarus. Tapi naha anjeunna harita teu enggal-enggal sumping. Yesus angkat ka guha tempat neundeun layon Lazarus. Nu sejena oge naluturkeun. Buka tutupna. Yesus miwara ngageserkeun batu anu dipake nutup lawang guha. Tapi ceuk Maria kieu, maotna oge tos 4 dinten, tos bau atuh. Kapan ceuk kami oge, saur Yesus. Lamun percaya, pasti bakal pinanggih jeung kamuliaan Pangeran. Teras bae anjeunna ngadoa. Tos kitu anjeunna ngagero, Lazarus kaluar! Lazarus kaluar! Harita Lazarus kaluar ti guha. Awakna masih keneh dibulen ku boeh. Buka kadinya boehna, saur Yesus. Nu marilu nyaksian harita kabeh oge kataji percaya Yesus teh anu diutus ku Pangeran. Tah kitu barudak sadaya urang teh atos diajar yen Lazarus teh kenging mujijat ti Gusti Yesus anu tadina atos pupus 4 dinten anjeunna teh gugah deui dihirupkeun deui ku Gusti Yesus. Urang kedah percaya, urang diajar gaduh iman anu kokoh, anu teguh, anu kiat percanten ka Gusti Yesus. Sakitu heula carita kitab suci dina danget ieu. Gusti Yesus ngaberkahan. Dadah.